Nam, si Supri ke mana? Terangnya nya. Kemana si Supri? Aing mah enggak atuh rek curug Sarabatur rek lewat cicing curug batur buat nungan deh alah di aing mah pusing misalnya Nyoker hidung. Hari saya dititah teh. Dok mau Supri. iya nyonya Mau lapar aing. iya nya Kamu liker itu Jupri, pizza rasa daging cocodotnya. Tong dilas ya, awas mau nila. Tong dilas ya. aing boga dengungan koret iki lamun aing ka warung teh moal titah ieu geura Sedekah na Pak. wah ieu youtuber anu sok ngaprank prank emang ngeureun duit semal miliar coba ada kudu dibere karek goceng-goceng we kamera di mananya? Gimana itu? Buat menang rezeki. Pak, sedekah na Pak. Acan mam, abdi ti kamari ieu ti pimiti lahir can nyaho warna sangu kumaha. Iya Pak, aya rezeki salit, tapi ulah dipake mabok, pakai ke awewe-nya. Sing barokah ieu mah. Kasep. Bapak asa katulungan, nuhun pisan ge nya. Nya. Ini beruan geura. Hiji, dua, tilu. Mang. Yeah. Amang itu youtuber anu sok ngaprank kos bayi mongnya. Sanes A. Abdi mah hamba Allah. Abdi mah beruan A teh pati masian cek. Saem. Mah bener itu saem. Bener. A. Di mana ieu nyairkeunana? Di bank anu caket di dieu we nyairkeun etana nama A. Mana geuning passwordna eueuh? Passwordna nama da teu gratis meureunnan kedah bayar we tetep ka abdi gitu. Ari hoyong cair mah. Teh kudu ngarem. Ah, udah mata. Tah, wah amang dipasihan passwordna nya. Ieu password. Siap. Yang penting aing bisa kawin ayeuna malah. Terus aing umroh. Kawin. Assalamualaikum. Mana wae sih teh lah teh meuli pizza teh. Nya nungguan nya teu. Wah, terjadi aing mau meuli pisanan nanti. Dek. Mana dia nyana? Tuh di itu nya. Ai mana teh ka mana wae ha? Dila teh kan teh geus lapar, teu jam baraha ieu teh. Bodoh amat. Carekannya, carekan. Nah, Masih kan yang gawe di dieu teh mana teh ah? barang rega kalau gawe di dia deui. Ai sia. Aing mau geus boga samiliar. Ngimpi sia mah. Itu apa lu setan? Yuk, ATM. Dan tulus aing mau ke sana nanti. Yakin geus mau gawe di dieu deui? Nah, masa tuh yakin? Tak, untuk saem. Kayak paling gaji transfer. Nah, gaji aing butuh gaji tak sinam kena gaji mah transfer teh. Hah? Ya Allah, alhamdulillah. Waju gitu. Gaji mah teu bogakeun dikeuna. Nah, kira bara dibeli ku aing mah. Ih, Supri keluar. Oh, aing mah. Dadah orang-orang miskin. Pokokna mah ngan nganggu si Supri ke dieu, tong diapihan. Paehan
tipu teh euy. Ya, jangan buka puasa lebaran mah. Kamar kan tipu aing nu pengemis. Sabaraha juta? Aing teh dibayar 200 da merena sareng. Sarua orang itu. Tuh, jelema na ge. Ah, Gini ya. iya. Bawa mau benerin. Iya, tapi tadi mah. Sini kudu mana wae, ha? Kurang telepon tuan polisi. Ampun, Pak. Saib. Naon itu riweuh deh, Kah? Ampun. Naon ieu? Ampun. Biasa nipuan jelema. Nipuan jelema, berarti ieu. Ampun, Bang. Aing ge ditipu nu kieu, aing mah. Siapa? Tenyawan aing tebe-tebelan gaji ku batur dibikeun anjing. Siang hancurkeun masa depan aing. Ayo, geus bawa ke polisi. Ampun. Nanti mah kurang dibawa ke polisinya. Ayo. Anjing, aduh ya Allah. Hidup aing hancur deh anjing. Mana nih punya? Foto anjing.